baca sholawat, baca Al-Qur, wirid, sholawat munfarid, sholawat narik, baca wajib. Ayo mata sholat maghrib bukan bro. Ini kata imam mana HP, mana cocolok, mana remote. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri meni kompak santri ya. Yuk ibu-ibu juga nu gara-gara Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala aydan la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas faman yaf'al dhalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Al-ayat sadaqallahul 'azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ami falyakhruj min tahtis sama'i wal yatlub rabban siwa'i. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Amma ba'du. Asal riweuh di tukang naon. Gerak beberes heula tuh. Rasa syukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala dina ieu wengi kersana Bapak Tasripin beserta Ibu Nunuy. Hah? Nono itu kecil ibu itu ada Nunuy. Ibu Nono Nunuy. Pokoknya mah geus lah Nono Nunuy. Kita we lah. Kene abdi mah teu kudu apal ieu. Syukuran Ibu Nonong, Ibu Nunuy. Sareng Bapak Tasripin dina ieu wengi Ibu keur mameleman tahun baru, jaba melem naon ayeuna teh? Luar biasa titah tadi digeuyeur ku bacaan sholawatan. Pokona mah barokah keur Bapak. Neng tos dipasihan berkat ajan. Tos, nyebut acan arieta naon eta? Tadi mah aya barudak balik ti heula ece atuh meureun ku Bapak Tasripin geus dibere berkat. Luas abdi sugan pengajian teh geus bubar da budak bar sholawatan mawa berkat. Sallallahu ala Muhammad balikna munang berkat. Anjakal kuning saeutik meureunan dilegleg ustad. Abdi ngaji can geus dipita ku budak gara-gara berkat. Tawi syukur
bapak tasripin sareng urang oge ka dieu teh dasarua ibu teh keur syukuran ka Gusti Allah dengan menambahna tahun urang. Kan beda ibu, sanajan ieu teh tahun batur tapi dalamun urang ditanya bulan jeung ditanya tanggal mah anger we sok ngajawab teh tanggal batur ya. Oh, tahun 2021 enjing teh tanggal hijina berarti besok bertambah usia orang, berkurang usia orang, senantiasa tahun 2021 kita lebih baik daripada tahun 2020. Amin. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumiladika mabruk mabruk hormat Master of Ceremony. Naon ini melongkeun juga nu teu ngarti, emang teu ngartinya. Sesuailah Master of Ceremony teh ini mah nyebutna protokol. MC pengatur waktu, pangalas salagara. Mana ya MC-na? Aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Desa. Desa naon ieu teh? Desa Tawang, kepala desa anak masih muda. Doakeun neng santria Bu Haji sing jadi presiden. Pokokna mah lamun abdi jadi presiden jalan ka dieu rek dihotmi kabeh ku abdi. Bahkan lamun abdi jadi presiden eta si akang nu teu ngicep-ngicep melongkeun wae tapi ku abdi akang rek diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Doakan ibu bapak kepala desa Tawang ayeuna hadir di tengah-tengah urang sadayana sing janten pemimpin anu amanah selalu mengayomi masyarakat urang desa Tawang khusus kampung naon ieu teh Cinangrang Cirerese. Oh, para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus kersana akang haji dapanginten abdi mah usiana di atas anjeuna ingkang rai dina yuswa dina ilmu abdi saluhureun anjeuna mah masantren alami kersana Kang Haji Asep pimpinan pondok pesantren Tanjung Sari desana Mekarsari eta mah oge kesepuhan pimpinan pondok pesantren naon di dieu teh Darul Hikmah di Cirerese. Sanes Kang Haji Dade mah almarhum. Sanes. Jamaah sadayana nu hadir dina ieu tempat ibu-ibu, bapak-bapak, para santri, para santriah, neng bager sing ato jadi santri, sing bungah jadi santri. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya, ulama warisan para nabi. Mungkin ia santri jeung lain mungkin wae santri nu ayeuna keur di pasantren adalah ulama untuk di masa yang akan datang. Amin. Subhanul yaum rizalul ghad. Budak ibu nu ayeuna keur ngaji, budak bapak
anu ayeuna keur di pasantren adalah mutiara yang tersimpan. Neng mudah-mudahan sing janten ustad, sing janten ustadzah, sing menang jodoh ka santri deui tah. Aya ditukangeun santri. Atur nuhun. Ieu teh tidak sesuai jeung waktu aqua mah biasana ti beurang. Ari ti wengi kieu mah abdi tara ngaleueut cai herang. Apalagi abdi teh ayeuna teh ibu ieu teh keur panyakit teh duka kunaon tunuh wae jeung rieut sirah teh. Biasana damangna teh ku kopi gude ieu teh. Punten Bapak Tasripin sanes nyuhunkeun ieu mah nguningakeun permasalahan. Itu jadi masalah abdi ayeuna teh keur rieut sirah. Biasana damangna teh ku kopi gude. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wabil khusus nuku abdi dibanggakeun da abdi teh moal tiasa ka dieu, moal tiasa tepang jeung urang Cirerese jeung urang dieu ibu-ibu bapak-bapak, lamun teu aya Bapak Tasripin sareng Ibu Nunuy nu meunang abdi teh anjeunna, nu ngangkir abdi mantena, bahkan nu rek mayar abdi oge anjeunna. Ya di mana ieu? Oh, kaberangan ieu kan. Ngawas teh kedah dilami-lami ibu Kang Haji Asep ti Pangker insyaallah. Kang abdi mah ngajina da dilila-lila ge tara diarapalkeun ieu nya cenah. Nu penting ngaosna urang singkat, padat, melekat, tong hilap engke uih ti dieu nyanda ilmu anu manfaat. Cukup berkat. Sageus dibere ge berkat. Tong sina ngayeung kan ieu. Kurang kene. Ieu teh ibu tos biasa upami aya pangajian di dieu nu dipayun teh kajeun ayeun aya ge aki-aki tos biasa ieu. Abdi teh jadi teh semangat ieu teh kajian. Jeung hareup aki-aki. Coba gara lamun Bapak Tasripin ayeuna syukuran di dieu ku artis ku pongdut sok aya di dieu pongdut teh ceu. Naon ari pongdut neng? Ari pongdut teh jelema ompong bari genut. Lain teh pong dangdut. Coba lamun ku artis ku orkes di dieu ieu syukuranana Bapak Tasripin, da yakin nu hadir teh pasti nu dihareup teh pamuda nu kararasep. Mun jiga ayeuna aki-aki nu parompet. Ya rompong nyalalepet. Subhanallah ibu ridho ka dieun teu? Ikhlas. Dipaksa ku Bapak Tasripin teu? Aya nu muruhan teu aya? Ku kepala desa di buruhan teu? Saha nu muruhan? Gusti Allah. Bahkan ibu sanajan jauh jebat tadi teh hujan nya cenah. Tapi ibu geuning ridho ka dieu neng santri yang ayeuna ikhlas ka dieu. Kumaha saur Allah? Allah ternyata memberikan sebuah jalan tol ka ibu ka bapak nu init ngaji jalan tol untuk masuk surga. Hoyong ibu ka surga. Apal jalana? Kapan ka dieu? Di situ percaya jeung teu yakin geura ieu. Ka mana mah eceut jalan ka Jogja. Ka dieu mah akang ka Palihwetan. Ka mana mah ibi jalan ka surga. Ka dieu mah ala eceuk ka pangajian. Tongkar karkur miluan. Sok barang ka pangajian. Sing barang atuh sing kompak ulah ka pangaosan ieu mah. Ieu ka pangajian, ieu ka pangaosan. Barang ka pangajian, ka pangajian. Awas Kang tong kala kudud mending milu nyorak. Ini tuh mah kala kudud ai nyorak teu. Balikan deui ka mana mah eceut jalan ka Jogja. Ka dieu mah akang ka Palihwetan. Ka mana mah eceut jalan ka surga. Barang ka dieu mah ala abah ka pangajian. Tuluk tuk ketuk tuk
adan mah nyambung. Sahanu nih tanya nyebut jereng da abdi mah henteu. Oh ece di piwarang nyebut jereng ku abdi henteu. Musyawarah heula henteu. Nah kunaon atuh ibunya nyahoanan nyebut jereng. Datang areuna cenah Bu Haji aya tuluk tu eueuh naonan. Eueuh jereng teu ngareuna aya jereng eueuh naonan. Ibu Allah teh sok nepa ka urang tuluk tuk teh tepak jereng teh igel. Mata di mana Allah nepa ka urang maka jereng ku urang teh kudu diigel. Igelan tuluk tuk. Allah di mana ka urang nepa nita salat maka jereng laksanakeun sok. Abdi bade naros ka ibu-ibu tos salat Isya jajan. Ngan tos salat Isya jajan. Awas bisa nuncan salat Isya ibi balik ti dia datang ka imah ulah langsung sare salat Isya heula kunaon bisi malaikat Israil datang nyabut nyawa teu apa ibi can salat Isya tuh bisi jiga biodah tatang abdi kamari eceu malam Kamis biodah apir-apiran bablas biodah eta salat Isya datas magrib teh balas capek berenjeng tuduh biodah inget-inget jam 4:30 kitu ge biodah kahudangkeun ditanya ku malaikat dasar ka bawa ngimpi biodah cek malaikat ka biodah nanya man robuka ruas kaget biodah uluh ieu meureun disebut maot teh mangka dincan salat Isya eta biodah rek maksakeun hudang ibu teu bisa hudang da berat jeung eungap disangka biodah meureun katinihan ku eueup-eueup dipaksakeun biodah nyari ternyata breh teh luhureun salaki biodah dasar ka bawa ngimpi salah dadengean eta biodah pupuk mah eceuk ku kupingan biodah mah man robuka ternyata salaki biodah mah rok buka Allahumma sholli wa sallim wa barik. Apunten nyace, apunten ka neng-neng. Kunaon ieu urang kali? Oh, nenana tuh. Limun da kan ari murang kali sama kieu maneh biasana rehena teh moal hade dibere jagung bledug. Komo sangu bear anger ku air susu atanapi cairan anu mampu diadaptasi ku budak. Cairan eta teh eueuh deui iwati asi air susu ibu. Neng pernah nyusu ka mamah. 2 tahun neng lila nyadap kana cipinarup inung teh. Tuh tingali gerak mamah ya Allah neng beren ku neng katingali lamun mamah boga budak leutik boga adik neng leutik keneh tengah peuting budak bobokan kumaha cek mamah be ka dieu bager be ka dieu yeuh nenen ieu rehe budak teh ngagengel pepentel inung budak geus rehe bari pepentel mah dikenyot keneh ku budakna da bapana bobokan atuh cek bapana teh kumaha cek pamajikanna da bapana teh dasar watunya eceuk pamajikan ke kasalaki cek pamajikan teh beuh atuh pak ka dieu parasmanan jeung budak gandeng ulah kana gogorokan moal-moalan beuh ka dieu parasmanan yeuh atuh teh mah peuting teh anakna jeung bapana parasmanan susu nu sabelah ku budakna nu sabelah ku bapana tapi kahulu susu teh offset ari kutang ngaluhureun dada susu nah hanapeun bujal punten ieu neng parawan neng gadis neng ayeuna susu neuh-neuh alus teh pedah murah keneh parawan keneh tuh tingali inung neng daruksa teh lain ku batur pun neng ayeuna tingali ku mah susu inung di bawah nakarak nampuya di bawah ngarengkol keplo di bawah dongko juga salendro usalaki dikenyot nyelap nah huntu subhanallah Allahumma sholli wa sallim wa barik tosa ibu bapak tasripin sareng ibu nunuy nonoy kumaha tuh oh nonong teh orang Jawa orang Sunda orang Jawa eceuk kapan lamun di Sunda mah kuat berarti lamun Sunda mah nanang Jawa mah kapan hurufna teh bedana saeutik Sunda mah kana Jawa mah kana mun di Sunda nana berarti di Jawa mah nono mun di Sunda jaja di Jawa mah mun di Sunda batal berarti di Jawa mah botol mun di Sunda katak berarti di Jawa mah bangkong kapan kotok mah hayam mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo linggih si
Tasripin teh ibu tos kapeser deui bumi hiji jadi opat cenah bumi teh ngan ayeuna teh geus kabeuli 3 hayang deui da kitu aya jelema mah geus hiji hayang geus 2 hayang geus 3 hayang selama hidup terus boga kahayang. Tapi ternyata iya tinggal ibu patut dicontoh kurang tiap tahun cenah Bapak Tasripin teh sok kikieuan syukuran ayeuna jabaya pengajian ayeuna meleuwih mewah jadi onang abdi di Pangandaran jauh-jauh datang ka dia dipelongkeun ku eceuk dipelongkeun ku aki-aki ari pas ge eceuk tuh tingali di tengah bumi segala disuguhkeun aya bolu aya cau aya opak sama sakali ku abdi teu dileueut dugikeun ka ambek Bu Nonong mari Bu Haji cenah kunaon menik muh ngaleueut lain punten Bu Nonong abdi teh lain nampik rezeki ngan abdi teh inget ka salaki abdi mah sok nalangsang sok nyeri hate piraku ari abdi dahar sorangan itu aya salaki mata geus kitu teh kargusan we kebiasaan abdi upami uih acara di mana-mana biasa nama bagasi teh sok pinuh aja. Komo lamun di daerah Tawang mah ieu mah Bu Nonong nu atos ieu nu biasa. Nu biasa ieu mah dina bagasi teh aya beas, aya cau, aya opak, aya ranginang nu biasa mah. Cenah ieu Bapak Tasripin teh biasanya biasa keun Miri hati abdi mah kamali balik ngaji di Bandung geuceu ku salaki teh ditanya-tanya dugikeun ka gelas pepes hiji salaki amok dibere susu ku abdi teu hade salaki dibere kopi manyun ari aku naon cete jam 2 we mama teh capek si horeng teh eceuk pas ya abdi gara-gara abdi balik teu mawa berkat miri hati abdi mah ku salaki dicarekan mata punten Pak Tasripin daripada abdi balik dia dicarekan ku salaki mending ribut ya ayeuna jeung Pak Tasripin waktu dugikeun ka tamu 11 malam Jumat sedengkeun aya ibadah anu ngeunah lain ngaji wungkul naon kapan ibadah aya katilu kategori aya ibadah nu dibarengan ku capek aya ibadah nu dibarengan ku nyeri aya ibadah nu dibarengan ku ngeunah naon ibadah nu dibarengan ku capek haji umroh ibu pernah nguringan tawaf Ka'bah 7 putaran sa'i antara Safa jeung Marwah sakali Safa Marwah 300 meter encan 7 kali sabaraha kilo capek ya capek. Tapi subhanallah orang yang pernah munggah haji, orang yang pernah ke Mekah, ieu Pak Tasripin tos hajian dacan. Tos umroh dacan. Sok engke mah Pak Tasripin ulah waka meuli mah umroh heula. Haji heula. Ajaran eceuk ka Mekah teh capek tapi teu aya ka kapok. Hoyong deui. Naon sababna? Jamaah nu pernah ke Mekah sekaligus orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Bahkan ibu jaminan bakal ka surga. Naon sababna? Ibu pernah nyium benda surga ngaran Hajar Aswad. Hajar Aswad di surga engke bakal dikasurgakeun deui, tapi dibarengan ku ibu bapak urang Cirerese nu pernah nyium Hajar Aswad. Matak lamun ka Mekah nuju tawaf bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakali nyium Hajar Aswad 70 dosa nu leutik ibu gugur dihampura ku Allah. Ibu teu pernah ka Mekah balik ngaji ayeuna komo malam Jumaah cium tarang salaki, nyium tarang salaki balik ngaji akur jeung nyium Hajar Aswad. Berarti ibu sakali nyium tarang salaki dosa ibu 70 nu leutik dihampura ku Allah. Bawa ka amin amal eceuk. Arek ayeuna balik ti dia nyium tarang salaki. Dia salaki ringkus talian leungeuna sukuna barogon bolerkeun na kasur cium tarangna sakali kitu eceuk 70 dosa dihampura ku Allah 140 dosa beuki merelek nyium beuki ereta dosa eceuk subhanallah ieu ta'adus bi nikmat ternyata ibu syukuranana Bapak Tasripin yakin ieu riungan dimuliakan ku Gusti Allah. Karena apa? La khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin. Dina riungan nu dimuliakan ku Allah ibu hiji lamun dilebetan ku sedekah. Ibu tos dipasihan tuang gajan.
Leuten mah atosnya. Naon eta sih Neng? Ayat saya tuh dibuka. Nikmati makan. So, ulah selfie wae. Eta nyarepan HP Neng kadenya karena was mah ulah fokus karena HP belajar yang rajin ibu tuh kan HP we TikTokan ada cara ini mah Bu Haji dah diajarna ge sakola teh dina naon online dina HP kontrol ku aja bisi budaknya kalau HP teh leuheug lamun keur diajar pal bangun ke TikTokan kumaha cenah salah nonton ayeuna siaran-siaran atau belajar online dina HP tuh mana ibu dah HP mah teu goreng HP mah teu salah HP mah teu haram nu goreng nu haram nu salah mah lain HP na tapi kalakuan jelema nu salah ngagunakeun HP lainana ih da mulai HP merek nana oh gerak geus neng lain Bu Haji mah lain nyaram ngan eta HP teh ulah katungkul ku ngaWA wae ka kabogoh bercinta masalahna lamun geus katungkul ku bercinta paribasa mengatakan kalau cinta sudah melekat tai kotok asa coklat kalau cinta sudah bersemi cacing tanah terasa supermi kalau cinta sudah membara tai kucing ge asa pedat waduh neng tong dipercaya di mana tai kucing asa pedat anger we tai kucing mah kumaha apaleun si itu mah hasil mah sok ngaraosan eta tai kucing apa Robi sodako aya sodako tah tingali neng naon ieu teh putu sabaraha hargana 5.000 oh 3.000 iya sabaraha 3.000 berarti suguh ka abdi senilai 6.000 sodako ieu teh bagus apa Robi Maruf yang kedua pangsaena dina riungan syukuran termasuk yang dimuliakan oleh Allah naon ibu diisi ku pangaosan luar biasa tuh ibu masih muda naon muda keneh tos sukses tingali bumi ibu gaduh ke bumi nu juga kieu teh cuma hadir ka di tenempuan iman imang tasepin muda keneh imah namanya alus potonganna minimalis ari mama bilik hinis imang tasepin imana diharap nama ke parabola mama paraseuna ngebul keneh tong sok panasan ku mikiran dunia batur kudu atoh boga tatangga mang tasripin kaya kudu atoh ibu boga ayeuna tatangga mang tasripin boga mobil mungkin satu saat mangecet teh bakal diajakan ulah ieu mah tatangga meuli kulkas eceun nu muriang tepikeun ka dibawa ku salaki ka rumah sakit hasilna teh eueuh panyakitan penasaran dikerok tong pamajikan ternyata muncul gambar kulkas tatangga itu mah hirup panasan ku dunia batur ulah kecil syukuri we nu aya nikmati anu syukuri apa yang hidup adalah anugerah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik kabayangnya lamun kurang imah juga kieu tapi punten ibu kebahagiaan bukan ada di materi tapi kebahagiaan ada di hati tapi terangna rumah tangga bukan karena logam mulia tapi karena akhlak yang mulia ya ngareunana rumah tangga bukan karena baju tapi karena kolbu matak neng lamun rumah tangga hayang tenang tentram pilihlah suami yang punya hati ieu para santri ulah milih pisah lakion anu beunghar anu loba duitna can karuhannya ka urang komo lamun neng ayeuna teh bisa nanaon salaki ayeuna beunghar loba awewe nu dipipisan loba awewe nu dieu-jieun wel come naon wel come teh kekesen kapan dina kekesen supaya wel come nu kumaha tuh neng pilih salaki anu boga hate perasaannya ka pamajikan awas saya itu mau neng itu ada yang cocok nggak neng tuh segala doa boboh dacan jomblo dalam keadaan jomblo yang hebat ataupun jomblo yang kuat perbanyak membaca sholawat dengan banyak membaca sholawat yakin jodoh akan datang dengan tepat dan tidak mungkin salah alamat. Kumaha pilih salon suami kade bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati.
bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi, si lain teror. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena gincu, cucu akan segera layu. Cinta nu alus mahabbatan lillah, cinta karena Gusti Allah. Tapi kahade neng tong aneh jeung tong salah kecapunten. Ibu ayeuna kasalaki yakin moal aya cinta, akang ka pamajikan yakin geus nini aki kieu moal aya cinta. Kunaon sababna? Cinta mah tarali, cinta mah taraawet, da cinta mah sokeuna ku seep lain setan. Pokoknya cinta di daharan setan. Kembali dari cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada habisnya tong aya seepna, sabab moal aya urang sadaya lamun teu aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal aya alam dunia ieu lamun teu aya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak lamun neng ayeuna kabungkulengan ku lalaki sok aya geuninganan laguna teh naon Bu? Mau makan, mau tidur, di setiap waktu pun teringat padamu, oh kekasihku. Entong gitu kembalikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun aku cinta kamu, dimanapun aku rindu kamu, dimanapun aku sayang kamu, oh Rasulku. Salatun terus bungahna santri, jadi santri teh budak di pasantren teh kieu cening bisa ece melongkeun. Kumaha lo teuing ece teh melongkeun teu bisa teuing mikiran si A jeung si Andin tinggalan di hancur. Sripin, cetai nanti keremikiran si A jeung si Andin. Benar, kan ibu aya pemeran ayeuna anu anyar ngaran si Angga. Insya Allah engke bakal kabuka saha nu sabenerna nu ngabunuh si Roy. Yakin ibu nu jahat mah bakal kapangi sabuni-buni nage. Ternyata kan si Alte nyangka nama nu ngabunuh si Roy teh si Andin. Matak Candini mati si Andin teh ku si Alte. Api-apina eta teh kawin ka si Andin teh peda hayam ayeuna si Rena ka bawah. Itu. Kan hati kecil nama si Andin jeung si Alte pada bogoh, pada cinta. Ngan masih ada dendam di hati si Al bahwa nu ngabunuh si Roy teh si Andin padahal si Elsa. Seri nyambung jeung jurig sinetron mah. Ibu osok kalayo sinetron eta. Alhamdulillah neng Bu Haji macan pernah. Geuning apal salaki abdi nu osok. Itu ngan abdi sok milu ngaturan. Ih, atuh cejang naon meuli TV. Da TV mah teh doraka sok ngalajoanan ku aja. Cek tadi ge HP sarua teh doraka TV kitu deui. Teu doraka teu haram. Nu haram lain TV-na tapi kalakuan jelema nu salah ngagunakeun TV lain anak. Yo, aja salaki teh lamun dur magrib teh jurungkeun sina ka masjid berjamaah. Hek lamun tas magrib teh bapak tas salat berjamaah magrib entong balik cicing. Intadiru sholat ba'da sholat ngadaguan sholat sabada sholat tas sholat magrib ngadaguan sholat naon. Isa bapak teh teu uwi cicing we di masjid. Bapak teh wiridan maca naon Quran, maca sholawat dibaca. Tapi kan ka Isa eta teh bapak bakal nganterkeun kana maot husnul khotimah. Ibu ge sarua tah. Tas sholat maghrib teh ibu teh di kamar teh entong jang jebruk mukena teh baca sholawat, baca Al-Qur, wirid, sholawat munfarid, sholawat nari, baca wajib. Ieu mah sholat maghrib mukena bro. Ini katanya imam mana HP, mana cocolok, mana remote. Mau ditanyakan teh remote jeung cocolok. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang kedua ma'ruf, ternyata ieu riungan syukuran Bapak Tasripin termasuk yang dimuliakan
ieu. Ibu tadi ditaros ku abdi. Ibu ikhlas ka dieu? Ikhlas. Bapak ridho ka dieu? Ridho. Neng ikhlas ka dieu? Ikhlas. Bade naon neng ka dieu? Bade neangan ridho. Ku jalan pangawa. Ku jalan pangaji. Ari abdi di pangandaran rek naon ka dieu? Sarua abdi ge ka dieu rek neangan ridho Allah. Sabab lamun abdi niat neangan ridho Allah, pasti abdi balik ti dieu meunang amal. Cepen amplop. Naon nyebut amplop? Meunang amal. Jadi abdi ngaji di dieu teh jadi amal. Lamun abdi ngaji di dieu jadi amal, pasti abdi balik ti dieu dibere doa. Abdi mah eueuh, abdi mah teu hayang dibere duit teu. Saeutik mah. Cenah dapat tasripin ge can karuan rek mere gede. Eta mah da kawa naon? Hak patasripin mere gede jeung leutik nama. Hitungan abdi mah teu loba pikiran dapat tasripin teh jelema eling ieu. Eling teu patasripin. Mun ceuk neng santri patasripin eling, ke abdi mah nangtukeun eling heunteuna kumaha mere gede jeung leutik. Mun mere gede berarti patasripin teh eling, mun mere leutik berarti teu gede. Alun geuning ngajawab ieu mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salatullah. Salamullah. Ala taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin habibillah. Salatullah. Ala taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi akhlil badri ya Allah. Salatullah. Sadayana sholawat. La salatullah. Salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salunil ummah minal afati wan ni'mah wa min hamdi wa min ummah bi akhlil badri ya Allah. Salatullah. Ala taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli. Sambil pulungan artos, sambil sholawatan anu langkung berkah. Iha wa abiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salawatana. Allahumma sholli Muhammadin wa dawaiha wa abiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salim wa sallim wa barik. Eta tanu di kopiah tah anu nuju kieu tah anu ngange jaket tah anu ngali ka tukang geus kedap ka dia. Eta kali sedep eta entos dia. Sok ka dia. Naik ka dia. Sok ka dia. Salik di dia merene.
aja. Dan salah namin. Abdul Aziz. Lah gaya. Ya Aziz ya Gofar. Oh ya Jawad. Iya Tinas Husna mata kamu Abdul Aziz. Neng bogoh aja kayu. Yang di mana lembur? Di Cinangerang. Cinangerang. Kadia mau apa? Karena motor. Iya teka bagiannya biar sawerannya. Oh karunya kieu weca. Cicing dia. Kumu aja cang dek orang turun ku jantung ka turunnya. Sakola kena eta Mas Andre. Sakola kelas sabaraha? CJ SMK. Kelas CJ SMK. Gaduh bapak kene. Aya mama. Aya ka dia mama tuh. Ka dia bapak dia. Ka dia subhanallah keluarga yang ajib. Jadi anaknya ngaji, inung bapak lagi ngaji. Subhanallah. Cicingnya oke bakal ya saweran. Tapi saweran teh Rana. Lawan aya Rana di dia. Aya balisna. Kade bisi Rana pewat itu. Kapan Rana teh beda-beda di abdi mah aya Rana nu merek KTP kolot tapi pulen. Aya Rana nu merek jam panter kaki panjang pantat muter. Cek beja di Cirerese malobarana ngan merekna Toshiba Toshideng bau deui. Yang ketiga riungan syukuran Bapak Tasripin termasuk dimuliakan ku Allah karena islahi bainan nas aya silaturahmi barokah silaturahmi ke ibu ke bapak khusus kamu keluarga Bapak Tasripin hiji bakal panjang umur dua dekat rezeki ngan syarat pamaya padali ka ieu tiga amaradotillah lamun tujuanana karena Allah maka lamun tujuan karena Allah fasaufa nu'tihi ajran adima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya bekira cok gitu gara-gara teka bagian saweran. Sakitu nu kapihatur ibu mungkin diteraskan ku kersana Kang Haji. Hapunten anu dilebet teh nunuh tas Bu Haji kadiekeun. Namut miki ji. Cek cepengan kuah. Ternyata malam ini malam tahun baru luar biasa. Abdi menemui kehidupan baru karena tidak biasanya didampingi oleh seorang berondong. Berondong Abdul Aziz. Hei, tengah ke dia. Tetaplah ke sini. Punten pada naros ieu teh cep acara naon ieu teh? Jawab atuh ieu teh acara naon? Acara syukuran. Syukuran saha ieu teh anu gaduh alfukahna Bapak saha? Bapak Tasripin. Bapak Tasripin bojona teh saha namina? Ibu Nonong. Ibu Nonong. Laras eta teh Bapak Tasripin namina. Moal. Ieu teh desa naon namina? Desa Tawang. Pertanyaan kahiji, siapa nama Bapak Kepala Desa Tawang? Pak Mansur Supriyadi. Saha? Mansur Supriyadi. Betul? Jawaban benar. Tepuk tangan buat Syekh Abdul Aziz. Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Kota Mekah. Di kota Mekah. Wafatna di kota mana? Madinah. Madinah. Dimakamkeunana di mana? Nabi Muhammad dimakamkeunana di mana? Di Mekah. Dimakamkeunana Madinah. di Madinah. Ari Syekh Abdul Aziz jerek dimakamkeun di mana? Di Cinangerang. Syekh Abdul bade maot moal. Bade sok atuh gerah was ayeuna. Tapi selawar bade cenah. Oh, tingali eta kuku geuning ni paranyang gitu. Nah, enjing mah ieu kuku nu inungna tong dipanyangkeun gitu. Sunat kapan dipotongan ning jadi lamun gaduh kuku tong diantep di inguk gitu.
Tuh teruskan ka kasepuhan pas sunatan ti Nabi Ibrahim nu disampurnakeun ku Nabi Muhammad teh hiji ngeuretan kuku. Jadi sunat kuku teh ditek-tekan dirapikeun. Dua sunat ngarapikeun kumis tak akang di masker tinggal kumisna. Hidung wadag. Ngan alus rapi. Rapi da sok aya anu boga kumis teh ngama jiga sasak leho bari. Jadi lamun bersin teh narap leho aja. Jadi kade lamun boga kumis sing rapihnya. Tilu sunat bersihan bulu naon ieu? Aya buluan teh kelek. Opat sunat bersihan bulu sayang caruh. Lamun dilalagi sunatna dikerok, lamun di awewe dibengeng didudut. Kabayang didudutan meureun ieu. Pareus 5 sunat dihitan. Ya Cep Abdul Aziz tos dihitan dah jan. Itu percaya cek buka. Dijawab ku Cep Abdul Aziz dengan benar. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, wafat di kota Madinah. Pertanyaan kedua, rukun iman ada berapa? Ada 6. Ada 6. 1 iman kepada Allah. 2 Benar. Masa 2 tilu Kitab 4 5 karena kue naon kue Jumaah. Oh. Genap karena wabil kodari khairihi wasarihi genap naon dah kodar apa stem nya. Jawaban benar kan itu grogi atuh ceu karena biasa dipanggil ka panggung bari kudu geulis. Abdi mah tadi melongkeun ting bogo ting kumaha ieu teh. Cep Abdul Aziz luar biasa. Engkaulah seorang keluarga yang ajib. Orang tua berangkat ngaji, anak nage berangkat pengajian. Kade ece ingat ieu putrana Bapak Tasripin mudah-mudahan doakeun sing janten murang kali anu soleh. Gadu ngocor ka alam kubur teh diantawisna budak anu dua ilmu anu manfaat. Sedako jari. Iya termasuk Bapak Tasripin. Ayeuna berapa uang yang dikorbankan, berapa harta yang dikorbankan. Melem ayeuna sok ibu ieu teh MC bayareun. Pak Kepala Desa teh sambutan kudu di amplopan. Harianeun mubalik sadua-dua. Sabaraha wallahu alam. Abdi pada teu apal ngan abdi minta 5 juta ditawar deui. Ari ngaji kudu lila ari amplop lemah heuh. Ece Pak Tasripin sing ridho Bu Haji cenah anggap baraya. Sorry Pak Tasripin keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya. Da abdi mah usaha bayar sing gede. Mudah-mudahan sedekah jariah Bapak Tasripin sareng Ibu Nonong cek beja ibu daging sapi nage erep sakintal. Ari ka abdi tingrik mere sabaraha kilo. Sedekah orang mudah-mudahan sabab ayeuna nu ngocor ganjaran kalam kubur sedekah jari. Mata ibu punten ibu ayeuna boga emas teh tadi pake. Kongkorong boga. Kukunya dikajerokeun si eta tuh. Adi pada amaikeun. Boga gelang teh. Jual ti ayeuna. Pasikeun ka Pak Kiai Haji Asep. Yuh, Pak Haji, abdi boga emas tas dijual di toko Dewi. Kop jam Pak Haji 50 juta. Jang naon? Sok bangun deui pasantren santri beki seueur ngocor ta ganjaran ka ece. Mantap abdi mau ieu geunang ece Pak Tasripin punten teh Bu Haji Nono. Abdi ku salaki hayu we dicarekan di perjalanan mamah awas. Ayeuna rek ngaji di Pak Tasripin. Bakal dibere duitna beulikeun kana emas. Jadi hati abdi dicarekan wae. Ari aku naon kekeh kudu meuli emas. Abdi mah moal meuli emas mamah mah. Tuh masjid cantamat tuh madrasah cantamat abdi ngocor ganjaran. Lain teu hayang ece abdi teh sok mikir 2 kali lamun meuli emas. Hek meuli emas poe Senin. Poe Kemis abdi maot. Poe Minggu kuah dipake mas kawin deui. Sok ece lamun kitu ridho teh. Ridho dah. Poe Minggu kuah dipake mas kawin leung awewena lebut teu wawu paloba awewena eta balad mamah nu dina grup WA. Jadi hate ece matak boga dunia mah tuh tingali Bapak Tasripin loba sodako mana kosomalun min sodakotin wal yazdan yakin Pak Tasripin mere ayeuna kasawe di dieu sodako harta tenaga kesempatan ayeuna ku pangajian diayakeun syukuran
seueur harta dikorbankan 100 agung tapi dianggo jalan kasayan yakin bal yazdad Allah bakal nambih kabarokahan. Asal ingat intigo amar dotilah tujuanana karena Allah, lamun karena Allah fasaufa nutihi ajron adima, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Sakitu nu kapihatur nanging ieu tadi ditaros Syekh Abdul Aziz. Hei, tataplah ke sini. Pertanyaan kahiji, Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Di Mekah, wafat di Madinah. Ternyata dijawab dengan benar. 100.000 buat Syekh Abdul. Ambil. Gening juga nu asa ngimpi. Rukun iman ada berapa? Dijawab dengan benar. Ada 6. Ditambah dari 100.000. Sholawat dulu sebentar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sholawat naon nu tiasa? Dari sholawat naon? Oh Allah geusna eta. Oh eta cenah ge sok. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Berikan tepuk tangan semangat dulu buat Syekh Abdul Aziz. Allah Arizna. Salam ke Bapak. Kasih ke Bapak. Subhanallah. Paroid deh, doi. Paroid. Mere tuh mere. Banyak kamu kayak mulu, ngatur gila maaf. Yang 2.000 ngatur 200.000. Protes sepatu menang 2.000 itu menang 200.000. Inti nama milik anu si akang nafsu berarti eta mari wah mikiran aku boga paitur. Subhanallah wa salli wa barik. Mudah-mudahan doakan ibu bapak tasdipin sareng ibu nonong anu nuju rumah tanggi, mudah-mudahan rumah tanggina sing sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia akhirat. Runtut raut sau yunan kacai jadi baraseuh kacai saduna fi dunya wazuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra ya ayyuhan nabi wal kawkabu dzurri ya ayyuhan nabi wal kawkabu dzurri anta imamul hadra sultanu al ghaibi anta imamul hadra sultanu al ghaibi doharodi
sahabat lapan au. Tinggal ibu orang contoh anu lah. Dzalikal fadlu minallah. Acungkeun jerukna tingalikeun hiji wadah niat di Allah, fi sifat fi apal fi dat Allah. Dzalikal fadlu minallah. Ya Hanana, ya Pak, angkat tangan semuanya, goyangkan ke kanan dan ke kiri. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Toharodino, Biduhuri, Nabi Akbar, Toharodino, Biduhuri. Ya Hanana di Muhammad, siapkan curug acungkeun Allah Akbar. Ya Hanana, 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 ya Hanana. Sholli wa sallim wa barik alaihi. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana mungkin aya kersana Bapak Kiai Asep ieu anu nyimpen cai di dieu barokah ku aosan sholawat barokah wengi naon ayeuna wengi Jumat yakin kita tadi tos sabaraha puluh sholawat mana shalla alayya fi yaumil jumat fi lailatil jumat samanina marrah ma sholawat dina poe Jumat dina malaman Jumat samanina marrah 80 kali gufira dunubahu samanina amah insyaallah dihampura dosa 80 tahun. Amin. Mudah-mudahan ieu cai anu bade diangelanong ku aosan sholawat barokahna sing damang anu karaos dina salira urang sing diangkat penyakit ku Allah digentos deui ku sehat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Cipeujeuh jalan Sieurik meuli kupat di abonan pepeujeuh pami marulih ulah mupat ka abonan. Hapunten ka Bapak Tasripin oge hapunten ka Ibu Nono. Panginten abdi sanes bade mingati ieu tempat nanging abdi bade gaduh bujengan deui abdi bade terus kabujeng ka daerah Brebes, Kabupaten Brebes, Kecamatan Banjarharjo. Acarana enjing tabuh 8 pagi janten ayeuna bade teras ngabujeng ka Kabupaten Brebes. Hapunten panginten Kang Haji, abdi bade mayunan ti payun. Da kumaha deui bilih teu kabujeng ka tami ayeuna tahun baru ngajagi di perjalanan bilih aya macet ya. Pidua hati sadayana mudah-mudahan selamat neng doakeun Bu Hajinya. Bu Haji uih ti Brebes bade teras ngabujeng ka Bandara Soekarno Hatta. Bu Haji bade terbang ke Kuala Lumpur Malaysia. Alhamdulillah Bu Haji diundang ku artis Malaysia di Malaya kedah ngisi acara dina syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin. Amin. Ayo sampe ya sugan teh bener atuh nah balik bohong dipercaya. Atuh nunen sok singkaing pasingkaing ilmu anu manfaatnya. Amin. Ngaji teu kudu getol ngapalkeun nu penting hidmah ka guru hidmah ka kiai dipiwarang ku kiai kudu kersa teh dipiwarang ge kudu hidang ka ajengan mah insyaallah bakal menang ilmu babari ta ilmu teh entong amin amal insyaallah. Cipeujeuh jalan Cieurik meuli kupat di abonan pepeujeuh pami marulih ulah ngupat ka abonan buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an aminan amin. Buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca sholawatan amin. Buah kaliki mesra di parapatan mun Bapak Tasripin ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan amin atuh. Terima kasih atas dukungan semuanya. Jadi abdi teh bu sanes anaon ari angkat ka dieu teh ka Cirerese ka Cinangerang teh mengingat masa lalu gitu. Naon karena Bu Haji punya kenang-kenangan yang tersimpan dan tidak pernah akan dilupakan. Ada apa di Cinangerang, ada apa di Tawaf, termasuk di Mekarsari, di Tanjung Sari. Begitulah, ada cinta di sana. Ibu tante abdi, abdi teh urang
Urang Cineam asrina ngumara ka Parigi, baheula pernah ngumara ka Mekarsari ka Sinang Reret, Ibu. Jadi abdi teh boga mantan di Sinang Reret teh. Siapa? Ya, bapana budak gitu. Matak di dieu teh loba dulu, loba baraya gitu. Tapi da ayeuna mah baraya teh geuning teu mere beas abdi teh. Itu nanti baraya yang didoakeun. Itu alhamdulillah Ibu. Bahkan ka Purma Kang Haji Asep abdi sering ka pasantren teh nuju Cemilah aya emut sok ngaliwat jadinya jeung Cemilah gitu. Pangitan masih putrana Kang Haji di Tanjung Sari, alhamdulillah ditepangkeun sareng putrana sareng Kang Haji Asep nu Barul Ulum Lautan Ilmu matak lepat patah sriping ngonang abdi ka dieu ternyata Kang Asep oge aya, Kang Haji Asep aya. Sok engke mamangpaatkeun aya ulah meunang deui abdi, meunang tinu jauh maresikona gede, sodako saeutik era gede eueuh. Matak meuning nu aya ngan bisi ke kapaksa urang Cirerese hoyong meunang balik tinu jauh deui geus ulah saha-saha deui abdi we ti Parigi ti abdi teu putus silaturahmi. Atur nuhun Kang Ade anu tos ngajemput hujanan ka ditu. Ya bana teleponan wae mungkin eta teh menghabiskan pulsa jeung kuota, mangga Pak Ade nyangakeun wae kanggo ngagentosna ka Bapak Tasripin. Itu harus bertanggung jawab Pak Tasripin. Sakitu anu kapiatur kirang lagu dapun jeung kasadayana adanallahu wa iyyakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.